Abdi Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo atuh lanjutkan main bola. Ayo tuh. Yuk. Waalaikumsalam. Mak, sok atuh geura tuang kelana tos masakeun tuangan ka resep ini. Nya tuh mah sekedar heula tapi beunang enak ya mah. Ya mak, tadi mah ya mak. Neng teh kunaon? Aya nu dinyarioskeun lain. Teu ieu mah ambil ke mikir ke suku-suku. Yang satu sok dilanjutkan tuangna. Marek beberes dapur malanya. Mak, Bapak, aya nu arek neng omongkeun. Ayo naon nih? Iya Pak, Cina Neng menang informasi di sekolahan. Neng teh menang siswa eligible urutan pertama. Halus atuh, kudu diurus. Ingat, kesempatan terdatang 2 kali. Bener Pak. Terus karena mana yang udah senang ya. Penting neng belajar nanti. Terus masalah biaya, masalah naon kita kita boleh urus. Yang satu Pak, Neng ngarep lanjutin belajar kita ke kamar. Aduh, nyesok. Akang teh yakin, cing keputusan akang. Yakin atuh neng? Benar emang? Di teh bunga, si Meli peringkat KIJ eligible. Masalahnya dina ekonominya. Iya neng, masalah ekonomi mah kayak ku abah urus. Ayeuna mah neng jeung itu kudu ternyata insyaallah aya jalanna. Pokoknya mah, kurang setuju. Hayangna si Meli kerja heula kara kuliah, ambil manehna mandiri. Keadaan kolotna. Enggak lah bu, iya kan demi masa depan Meli. Kuduna ibu ngadukung sebagai orang tua, lain malah kos kieu. Nya urang apal ngadulah masakan keadaan. Hese ngomongna jeung maneh mah. Pokoknya Meli kudu tetap kuliah, titik. Pokoknya kumaha tuh Mel, terus ngomong ke kolot maneh. Nya tos udah kumaha tah tanggapan kolot maneh? Abdi tos manajer mah ka Bapak Abdi. Kecil Ma Abdi kurang setuju, tapi ya cik Bapak Abdi mah cenah setuju jeung info eta. Kumahanya
abis supaya kolot mana setuju. Kumaha mun ngobrol heula ke guru BK sugan we saran. Yang jelas abdi kayak buat sekolah ke guru BK. Ya masa namanya abdi sang ada udah buat ayunan. Abdi lagi Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dan sok cakap. Iya Pak. Iya Pak. Abdi teh arek ngomongin soal siswa eligible. Jika abdi teh biasa nyandak program eta Pak. Kunaon teu bercanda, kun Meli kan udah masuk siswa eligible. Sebenarnya Pak, abdi teh mau pisan. Mata napi, maaf teu satuju. Kunaon teu satuju, Abdi teh aya biaya Pak. kumaha mun Bapak ka Imam Meli, baya bisa meresolusi ka Bapak Imam Meli. Beres gitu Pak. Ya, nah, yang geus Bapak ka Imam Meli ya, yang sore. Bapak, itu mau ya Pak. Assalamualaikum. Mak, Bapak, Meli rek ngomong. Kita yang guru BK ka Ima. Cenah rek ngomongkeun tentang eligible nu kamari. Nih aya guru na Meli, mangga cari Pak. Iya, mohon Bu. Mohon Pak, Neng, pencandakan saya sekarang 11. Nyatu mas kedap. Iya, siap aman. Baik Pak. Iya. Ya, tuh Pak. Iya Pak, airnya mbak ada diminum. Di kieu Bu, Pak, abdi ngadenge anak ibu teu diberikan izin kuliah, apakah benar Bu, Pak? Mohon Pak, eta teh bener. Abdi teu ngizina Meli kangge kuliah sabab kauanganna eueuh. Jadina abdi hayangna si Meli kerja heula karak kuliah. Atau napi lamun urang mah Pak, leuwih nyakeun jaga sendiri kuliah. Tapi Pak, masalah Oh gitu Bu, abdi teh lebih nyarankeun untuk Meli teh kuliah. Sabab Meli teh aya kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan untuk masalah biaya Bu, tak perlu khawatir karena Meli aya kesempatan untuk menang beasiswa Bu. Wah, nu bener Pak. Nuhun bener Bu. Alhamdulillah, Neng, ayeuna ibu ngambus kangge kuliah. Ibu ikut salat. Nu bener Bu.